Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di bana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina juduning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Jakarana. Anu mana kiwari parantos aya di Pasir Nangsi nyaeta tiasa babarengan deui sareng Mbah Dirga Katut Amburasti. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Mitra kaum dangu, gancangna carita Jakarana geus aya kana 2 poena di Pasir Nangsi. Sapopoe nanya ukur kitu bae ngarobrol jeung si Abah Katut si Ambu minangka nyacapkeun rasa kasono. Nincak poe anu katilu, harita teh wanci isuk-isuk. Jakarana geus amitan deui ka si Abah jeung ka si Ambu. Ari maksudna nyataya lian iwal tirek ngajalankeun pancen tinu jadi guruna anu kudu bisa numpes sagala rupa bentuk kajahatan sareta kudu bisa nanjeurkeun bebeneran. Abah, Ambu, ayeuna abdi saja permios pami anu dimaksad teu aya sanes bade ngajalankeun pancen ti Aki Wirajagat kanggo numpes sagala rupi rareged dunya. Tah kumargi kitu abdi mundut pidoana ti Abah kali Ambu supados sadayana aya dina kasalamatan sareng kalancaran. Kitu ceuk Jakarana. Nyaritana sopan tur daria menta pidoana ti indung bapana. Ujang anak Abah Jakarana beral kaditu geramiang tumpes sagala rupa kajahatan sarta tanjeurkeun bebeneran. Balikeun deui kayaan di lemur Sindang Sari kawas baheula. Wujudkeun katengtreman pikeun balarea. Sok sanajan tinu anggang Abah jeung Ambu tangtu bakal terus ngadoakeun ka hidep. Di mana bae ayana dina kayaan beurang jeung peutingna. Nya muga-muga tujuan hidep bisa laksana sapaneja. Sareta urang sadarea aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Dirga ngadoakeun kanu jadi anakna kalayan dibarengan ku hate anu ikhlas. Amin, hatur nuhun Abah. Ujang Kasep, kada hidup sing ati-ati. Dina palebah ngalawan si Badrowi omat kudu waspada tur iatna. Ambu yakin ku pitulungna Gusti Allah anu Maha Kawasa.
hidup baris mampu numpes maranehna. Sajabati kitu nya muga-muga we urang bisa gancang ngumpul ngariung deui sakulawarga. Si Ambu mere pepeling kanu jadi anakna sangkan hati-hati dina ngajalankeun tugasna. Sumuhun Ambu hatur nuhun kana sagala rupi piwejangna. Nya insya Allah abdi tangtos hati-hati sareng waspada. Abah kali Ambu, rupina ayeuna tos dugi kana waktosna abdi saja permios. Mangga dikantun linggih. Nyabral kaditu anaking. Kadek cing hati-hati di jalan. Bral ujang anak Ambu. Omat salilana kudu inget ka pangeran. Walon Abah Dirga jeung Ambu Rasti solongkrong jakarana munjungan ka indung bapana. Anu geus biasa si Ambu mah lamun rek papisah teh sok bari cari nakdak ngumbar cimata. Da puguh ngarasa berat sarta melangjeng hariwang kawantu pagawean anu rek dijalankeun ku anakna teh lain pagawean hampang. Da ieu mah kasebut pagawean berat sabab lamun kudu adu hareupan jeung Ki Badrowi tangtu tarohana oge nyawa. Tapi jakarana saeutik oge teu gimir tekadna geus buleud rek ngeureunkeun kajahatan Ki Badrowi jeung sakabeh anak buahna. Sanggeus sagala rupana tarapti kenceling harita jakarana indit lempang kalayan salse ninggalkeun si Abah jeung si Ambu anu keur neuteup nepi ka ngilesna kahalangan ku tatangkalan jeung pengkolan. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula kayaan Mbah Dirga jeung Ambu Rasti. Ayeuna urang nyelang malikan ka tukang nyaritakeun deui lalampahan Nyimayang. Ti sabada manggihan Ki Badrowi anu jadi bapana. Harita Nyimayang nya terus bae leumpang di jalan satapak anu netek nanjak. Dikenca jeung katuhueun meuni barala ku rarambu jalan. Nyimayang leumpang kalayan salse bari mawa hate anu kuciwa lantaran handeueul ku kalakuan bapana anu geus jelas teu bisa dirobah. Nya tapi sanajan kitu Nyimayang geus teu bisa kukumaha iwal ti ukur ngusap dada lantaran kahayangna jeung kahayang anu jadi bapana estu ning kacida patukang tonggong. Ki Badrowi kahayangna mah hiwal beda ti batur. Sanggeus aya kana sawatara waktu lumampah, akhirna Nyimayang anjog ka Tegal Honje. Kayaan harita geus maju ka sore, sora tongeret reang di sarada patembalan ditemaku sora manuk anu rarici tina dahan pating aracelog jeung baturna. Barang datang Nyimayang langsung harita dibagiakeun ku Sinini anu geus kacida ngarasa sono ka incuna. Kawantu geus aya kana sababaraha bulan teu panggih. Kitu deui pakubu bojona. Ki Japar samir jeung si Ajo sarua ngabagiakeun samalah ngarasa bungah lantaran Nyimayang anu didagoan ayeuna geus mulang. Ari pakubu sapara kanca ti harita can incah ka mamana tetep tumetep bae caricing di dinya. Sedengkeun Bi Ijah mah geus eueuh lantaran dipihapekeun di imah dulurna. Itu cenah caritana mitra. Nya saenggeus silih bagiakeun. Sakabehna dariuk-ngariung di tengah imah. Si Nini jeung anu sejena geus kacida teu sabar hayang geura nyaho kana lalakon Nyimayang. Salila lunta ninggalkeun Tegal Honje dina raraga maluruh saurang jalma linuhung anu ngaran Dwi Rajagat. Nyai alhamdulillah hidup geus mulang. Kesrikna unggal poe kunini jeung kusarareha di dagoan. Kumaha kapanggih jalma anu ngaran Wirajagat teh atawa henteu? Cing pok geura caritakon. Tanya si Nini bari neuteup ka incuna. Sedengkeun pakubu jeung anu sejena kabeh ngabarandungan. Meunang pananya kitu ti si Nini sok sanajan Nyimayang masih ngarasa capek kawantu ka karajol. Tapi gancang ngawalon da puguh Nyimayang oge ngarti lamun anu araya di dinya kabeh harayang nyaho kana beja anu dibawana.
Kieu nini nu mawi abdi teh tekantos pendak sareng jalmi anu jenengan Wirajagat teh. Margi sesah pisan geuning maluruh jalmi anu teu puguh dumukna mah. Janten jelas sanes pada melan enteng-enteng saupamina hoyong pendak sareng anjeunna mah. Samalih abdi teh parantos ngider ka unggal lembur ngaprak ka saban desa. Mung hanjakal pisan anjeunna teh keukeuh teu ka pendak. Samalih tos ditataraoskeun ka urang lembur anu kaparengan amprok mah. Tapi saurang oge teu aya anu terang. Nya geus tangtu atuh kana kituna teh. Da tiba heula oge manehna mah tara puguh dumukna jadi hese maluruhna. Janten kumaha tuneng Mayang? Naha leres teu kependak? Tanya pakubu bari melong ka Nyi Mayang. Tina sorot panon katara kuciwa narima beja kitu teh. Da puguh pakubu neundeun harepan anu kacida gedena. Samalah Nyi Mayang kacida pisan diandelkeun ku sadarea sangkan bisa manggihan jalma anu ngaran Wirajagat. Anu harepana bakal mampu ngabebaskeun lemburna tina kakawasaan Ki Badrowi jeung anak buahna. Lantaran pakubu jeung anu sejena ampir geus teu sanggup ari kudu terus-terusan aya dina kayaan kitu mah. Sakedah pakubu nu mawi kieu eta teh. Abdi memang teu kantos tepang ari sareng jalmi anu dipilarian mah. Nanging teu kedah ngaraos hariwang. Sok sanaos teu sacara langsung abdi pendak sareng anjeunna. Nanging alhamdulillah abdi tiasa pendak sareng anu jantan muridna. Samalih anjeunna tos janji bade ngabantos kana sagala kasesah urang dina ngabebaskeun lembur Sindang Sari. Walon Nyi Mayang nyaritana daria panonna rutret kanu araya di dinya. Nya barang ngadenge beja kitu puguh pakubu jeung anu sejena bunga anu taya hinggana. Oh janten kitu ja. Cobi atuh Neng Mayang carioskeun ka bapana kumaha lalakona. Sareng saha jalmina? Ya hapunten bae bapa teh tetelepek margi bapa sareng sakumna urang lembur Sindang Sari teh kacida meryogikeun bantosan ti anjeunna. Sumuhun kahartos ku abdi oge pakubu. Mangga sadayana tangtos ku abdi dipedar supados kauninga sarta tangtos bakal ngaraos regreg. Sarta geus teu talangke. Derek-dek Nyi Mayang ngadadarkeun lalakon anu kaalaman ku dirina ti barang lunta ti Tegal Honje niatna maluru saurang jalma anu ngaran Wirajagat. Anu akhirna mah panggih deui jeung jajaka anu ngaran Jakarana anu ayeuna ngaku jadi muridna. Sarta geus janji rek ngabantu ka maranehna. Barang ngadenge beja kitu pakubu Ki Japar si Ajo katut samid kitu deui Amburodiah puguh kaget. Tapi bari jeung bungah lantaran jajaka anu ngaran Jakarana tangtu geus moal bireuk pikeun maranehna mah. Kawantu tiba heula apan kungsi nulungan Nyi Arum samalah nulungan ka urang lembur Sindang Sari. Saha Neng Mayang? Kukupingan teh Jakarana? Tanya Ki Japar panon mencerong ka Nyi Mayang. Lares Mang Japar Jakarana kitu ngangkeun nama ka abdi. Anjeunna teh muridna Aki Wirajagat anu mung hiji-hijina. Alhamdulillah ya Allah nuhun Gusti anu Maha Agung. Tah geuning aya deui harepan hirup teh muga-muga bener kitu jajaka anu ngaran Jakarana bakal bisa nulungan kana kasusah urang. Ceuk Ki Japar hate bungah jeung lugina. Harepan hirupna ngadadak daratang deui. Samalah geus teu sabar hayang geragok amprok jeung Jakarana. Taguning ayeuna mah kawasna geus nepi kana waktuna. Si Badrowi si Ata adol teh modar geura. Oh bener Ajo. Sugan bae atuh kitu. Kodaran we si Badrowi teh ngarah urang bisa balik deui ka lembur sarta hirup tangtrem cara baheula. Kitu ceuk si Ajo jeung Samid nyaritana bangun anu gemes pisan. Ngadenge caritaan kitu Nyi Mayang ngarenghap narik napas. Dina jero hatena mah ngarasa sedih nya sok sanajan kumaha bae kayaana. Ki Badrowi teh tetep bapana moal bisa dirobah. Samalah hate sinini meningah helas ngarasa karunya ka Nyi Mayang. Da puguh atuh sinini mah geus apal pisan ka Nyi Mayang lantaran geus lila hirup bebarengan.
lain naha geuning sararea kawas anu geus teu birek deui kajajakan nu ngaran Jakarana teh. Nah kabeh geus wau. Leres nini. Kantenan we atuh abdi sadayana tos kenal ka anjeunna. Margi kapungkurnya anjeunna nu parantos nulungan urang lembur Sindang Sari. Samali harita dugi ka kantos anak buah si Badrowi katewak 2 urang. Teras disetorkeun ke kantor kacamatan. Mung hanjakal pisan maranehna tiasa ngaloloskeun diri. Sajabiti kitu anjeunna kantos nulungan pun anak Nyi Arum. Nalika dibawa kabur ku si Jupri. Tak kitu nini. Walon Pakubu nerangkeun lalakonna anu geus kaliwat. Di Bandungan ku si Nini. Pakubu, kumaha pami Nyi Arum naha parantos aya raratan? Nyi Mayang nanyakeun ngeunaan Nyi Arum tapi samemeh Pakubu ngawalon, pok Amburodiah miglaan ngajawab. Nya eta Neng Mayang. Nepi ka ayeuna anak ambu teh Nyi Arum can aya raratan. Nya duka teuing kumaha nasibna ayeuna teh. Walon Amburodiah nyaritana rada dumareuda. Ras inget kanu jadi anakna anu geus aya kana sababaraha bulan teuing di mana ayana sarta taya bejana. Oh janten kitu. Nah ka mana atunya Nyi Arum teh? Sareng saha jalmina anu tos nyandakna estuning matak bingung. Nya puguh matak bingung jeung matak sedih pikeun ambu mah. Mang Japar, kumaha Nyi Arum nah kantos dipaluruh deui atanapi henteu? Da geuning meuni lebeng pisan teu aya wartosna. Nya eta atuh Neng. Ari dipaluruh mah parantos kupun mang kitu deui ku Kang Ajo Katut Jang Samin. Tapi weleh anjeunna teu kapendak estuning lebeng kureleng taya raratana. Terus terang mangpoekeun dina hal ieu mah. Teu terang kedah ka mana nyusul Nyi Arum. Walon Ki Japar. Ngadenge kitu leng Nyi Arum ngahuleng da puguh bingung ari kitu mah kudu ka mana neangan Nyi Arum. Laras pami kitu mah poekeun urang teh. Mang, kumaha perkawis tugas Mamang. Nah tos seueur para pemuda anu ku Mamang dilatih bela diri. Kumaha kinten-kinten atos araya kamajengan. Wah, puguh oge teu aya Neng. Margi atuh da sesah ari kedah latihan di dieu mah. Margi tempatna tebih ti lembur. Sedengkeun pamilatihan di lembur teu tiasa dijalankeun. Margi sieun kanyahoan ku si Jupri sareng baturna. Sajabiti kitu urang lembur teh apan sadi dinten kedah arusaha ngajalankeun pada melana sewang-sewangan. Pikeun nyumponan sagala pamenta si Badrowi. Ya lamun teu digugu geus pasti atuh bakal disiksa. Jadi perkawis ngalatih barudak teh teu tiasa dijalankeun. Tah kitu Neng. Jawab Ki Japar mere keterangan sajelasna ngeunaan tugasna anu memang harita teu bisa dijalankeun. Kawantu tempatna pajauh jadi hese badami kitu kieuna. Nya teu sawios pami kitu mah. Kahartos ku abdi oge Mang. Da memang laras atuh kaayaan urang teh sesah pami kieu mah. Neng Bayang, kedah kumaha atuh urang teu salajengna? Tanya Pakubu bari neuteup ka Nyi Mayang sarta hayang geura nyaho naha naon anu rek dipilampah saterusna. Pakubu ke heula nya abdi nyuhunkeun waktos sadinten atanapi 2 dinten kanggo ngemutan rancana urang anu salajengna. Margi abdi teh nembe wangsul carape ieu teh hoyong leureuh heula. Oh, sumuhun mangga atuh pami kitu mah. Bapa ngiringan kumaha we saena teu langkung salira Neng Bayang. Rumaos bapa mah teu bisa ngalakukeun nanaon dina hal ieu mah. Sajabiti kitu bapa oge ngaretos tangtos salira oge capek margi tos udar ider kaditu ka dieu. Leres Pakubu, nu mawi mundut waktos 2 dinten kanggo ngemut. Sumuhun mangga Neng. Neng Mayang, kumaha pami dinten enjing mah mang tiluan bade nyelang heula ka lembur. Margi tos lami pisan teu neang barudak. Sajabiti kitu hoyong terang kana kayaan lembur Sindang Sari ayeuna. Mangga Mang.
Pami bade nyelang ka lembur mah. Mung bae omat cing atos-atos di perjalanan. Tah pami tos dugi ka ditu titenan kayaan lembur. Pilih aya kajantenan anu penting. Kedah enggal ngawartosan ka abdi. Sumuhun mangga, Neng. Pami aya kajantenan anu penting mah tangtos emang baris enggal ngawartosan. Ajo Samid. Tah isukan mah, ayo urang nyelang heula ka lemburnya. Sarta urang nitenan kayaan di ditu. Lantaran bisi aya kejadian penting anu teu kanyahoan ku urang. Nyahayu mang, siap abdi mah. Walon Samid terus ngareret ka si Ajo anu keur diukigireun. Siap mang, abdi oge hayulah. Jeung deui geus lila pisan urang teh teu apal kana kayaan lembur. Nah kumaha ayeuna? Matak lamun hayang nyaho mah, urang datangan isukan. Nya saenggeus kitu mah obrolan terengse nepi kadinya. Si Ajo jeung Samid harita neruskeun deui hanca pagawean anu tadi. Ari nyimayang terus indit ngaleos ka pancuran anu aya di kalereun eta tempat. Gancangna mangsa alam teu kacatur lilana. Ayeuna urang kocapkeun bae poe isukna. Ki Japar, si Ajo jeung Samid tiluana geus saragedangdan. Teu poho inditna marawa pakarang. Sanggeus amitan ka sararea teu miceunan waktu. Kenceling arindit ninggalkeun Tegal Honje, maksud jeung tujuan rek nitenan kayaan lemburna. Sarta rarancepan rek manggihan kulawargana. Cag urang tinggalkeun heula kayaan di Tegal Honje. Ayeuna urang tuturkeun lalampahan Ki Japar, si Ajo jeung Samid. Arita teh wanci beuki beurang. Panon poe beuki luhur hawana karasa panas kana awak. Langit bengras taya aling-aling mega bodas ancal-ancalan pating garulung di awang-awang. Sanggeus aya kana sawatara waktu lumampah, tiluana anjog ka hiji tegalan anu kasebut Tegal Eurih. Kayaan didinya estuning sepi jempling taya sora anu kadenge lintang ti sora manuk anu ricit tina dahan pating araclog. Tuluy pating keleper jeung baturna. Sajroning leumpang, Ki Japar, si Ajo kitu deui Samid terus bae guntreng ngobrol sagala dicaritakeun. Pangpangna nyaritakeun kayaan hirup dina mangsa harita anu kudu kalunta-lunta sarta papisah jeung kulawargana. Mang, nah harek terus ka mana ayeuna tujuan urang teh? Nah harek langsung ka lembur atau warek ka mana? Sabab urang keneh ieu teh jadi teu pati laluasa asup ka lembur wayah kieu mah. Terus terang rada hariwang. Tanya si Ajo bari jongjon leumpang. Panona melong kana tonggong Ki Japar anu keur ngingkig leumpang pangheulana. Ari tujuan urang mah pan rek ka lembur sakumaha anu kamari geus dirancanakeun. Soal kahariwang sarua emang oge ari hate mah. Nya kulantaran kitu urang kudu ati-ati jeung waspada. Sanu nyaho urang baris amprok jeung si Jupri katut balada. Wah cancang tuh mang. Sahanu nyaho maranehna teh keur areuweuh di lembur. Buah keur ngareder kanu jauh nyangan garongeun. Kitu ceuk Samid nimbrung kana caritaan Mang Japar. Nyalohong atuh lamun maranehna keur nareangan garongeun mah. Jadi urang moal pamprok. Tapi kumaha lamun keur nareangan urang? Wah nya lumpat we atuh Jo. Hari jauh kene mah bisa lumpat Samid. Tapi kumaha lamun gok amprok hareupeun pahareup-hareup?
Nah kira-kira rek bisa lompat. Nya lamun parang amprok mah lawan we atuh sabisa-bisa. Sabab percuma lompat oge pasti bakal diarudag. Kitu ceuk Samin. Cacap nyarita kitu teu kanyahoan ti mana datangna. Kanyahoan jeleng-jeleng aya sababaraha urang jalma laluncatan. Saterusna ngabaradega ngahalangan jalan. Nempok kitunya puguh bae ke Japar Ajo jeung Sambid meni ngaranjung. Sarta reg leumpangna eureun. Panon mencerong ka sababaraha urang jalma anu harita aya hareupeun. Nya saenggeus sidik kanu daratang. Samid jeung si Ajo mending ngalepar jajantungna jadi ngaradak ratug tutunggulan. Ari Mang Japar sok sanajan nya oge reuwas, sikepna tetep tenang tapi pinuh kuwaspadaan. Tah siah cucunguk teh kapanggih ayeuna mah. Geus lila maraneh teh ku aing di teangan. Nah kamarana wae atuh sia teh ha. Kitu ceuk anu saurang anu tayalian ti si Oded dibarengan ku tilu baturna. Yaeta si Asdur, si Keling jeung si Dodeng. Anu tarangna masih keneh katempo bocok tapak ti kusruk teh kana batu basa tarung ngalawan Nyi Arum. Tapi ayeuna mah geus rek cager. Sarta kaparengan maranehna harita anjog ka palebah dinya. Ae geuning silaing Oded. Nyarek naon atuh make jeung terus nareangan kuring? Nah can puas maraneh teh nyang sarakeun batur. Kitu ceuk Ki Japar bari molotot ka si Oded. Musuh anu paling dipika ijin ku Ki Japar. Da puguh geus mindeng pisan patelak jeung manehna. Oloh geuning masih kene boga kawani. Eta mata meni molotot kitu kaing. Hayang dicolok sia boga mata teh ha. Jeung deui teh lah bener caritaan si Abah teh. Lamun sia teh hirup keneh. Syukur atuh sia harita teu jadi modar. Mata kitu oge ajal sia mah aya dina leungeun dewek. Sarta ayeuna waktuna pikeun maragatkeun nyawa sia. Tembal si Oded bari malik molotot ka Ki Japar musuh bubuyutanna. Ningali Ki Japar anu harita hirup keneh si Oded geus teu kaget. Lantaran geus meunang bejana ti Ki Badrowi lamun musuh anu dibalangkeun ti heula teh hirup keneh. Geus montong loba bacot sia Oded. Sareta teu kudu pok deui nyebutkeun rek maragatkeun nyawa aing. Lantaran unggal panggih oge teu weleh kitu nyarita mah. Tapi hanjakal caritaan si laing teu ngabukti. Tah kulantaran kitu hayu urang pungkas pemusuhan urang teh. Lamun benar si laing teh lalaki sok gera maju. Hayu urang tarung patutunggalan urang rebut pati begalan nyawa jeung aing. Tapi syaratna lamun tarung si laing ulah licik sarta kudu satria. Gelut teu meunang main koroyokan. Ceuk Ki Japar nangtang sikepna estuning teu neungludeung taya kasieun. Kawan tu geus kacida pisan ambekna. Ngadenge musuhna nangtang puguh atuh beungeut si Oded menireup geuneuk rai pias lir beusi atah meunang meuleum. Untu kekerot awak ngagidir hate panas asa direrab. Jadi sia teh nangtang kaing? Heueuh. Oh atuh. Ari sia nyaan mah hayang tarung patutunggalan jeung aing. Da moal burung dilayanan ku aing oge deuleu. Sok gerak katrukeun sia sakabeh pangabisa sia teh. Dina poe ayeuna urang tangtukeun. Nah saha anu baris bisa ningali deui panon poe dina waktu isuk. Ceuk si Oded saeutik oge teu ngarasa gimir narima kana panangtang ti Ki Japar. Jadilah sok gerak tatan-tatan si Oded. Kitu ceuk Mang Japar teu eleh omong. Ari si Ajo jeung Samid nyaksian kajadian kitu teh nya puguh atuh duanana meuni parias. Sabab hariwang ku kasalamatan Ki Japar sok inggis eleh tarung ku si Oded. Mang, kade sing hati-hati. Kuring hariwang sok sieun Mang Japar eleh ku si Oded. Udah maranehna mah jalma jahat. Jadi kawasna geus moal asa-asa lamun sekudu ngabinasa Mamang. Ceuk si Ajo hari weus-weus. Jajantungna ratug teu puguh rasa loba ka hariwang. Nya Mang, omacing waspadanya. Sajabat ti kitu manehna loba baladna. Jang Ajo, jang Samid, tong hariwang. Mang ayeuna rek ngalawan si Oded sakuat tanaga. Tapi lamun katempo Mang kadeseh,
ujang duaan gewat kabur salametkeun diri. Sareta tong pipilueun tarung da moal kuat ari kudu ngalawan maranehna upatan mah. Walon Mang Japar mere papatah kasih Ajo jeung Samin. Sangkan kabur nyalametkeun diri lamun seug ningali Ki Japar kadese. Sabot keur kitu pok si Oded ngomong. Sok atuh geura mimitian. Lain rek ngajak tarung patutunggalan si laing teh. Tapi naha kalah bara ceo sia. Arek gelut teh atawa moal. Ceuk si Oded nangtang kituna teh bari ngalejeg leungeunna ulak cangkeng. Heueuh sok sia geura maju. Da aing mah geus sayaga tapi omat sia si laing kudu satria. Saurang oge batur si laing ulah aya nu pipilueun. Heug sia teu kudu hariwang. Saurang oge batur dewek mah moal aya nu pipilueun. Sabab pikeun modaran sia mah ku aing oge geus cukup. Keling tudeng Asdur. Sok geura lalajoan ku si laing tiluan. Ayeuna dewek rek tarung patutunggalan jeung si Cucunguk. Tapi awas ya saurang oge ulah aya nu pipilueun. Keun pasoalan ieu mah urusan dewek sorangan. Si Oded ngagorowo ka baturna mere parentah sangkan ulah aya nu pipilueun kana urusan eta. Lantaran eta urusan manehna sorangan, samalah geus lila hayang geura maragatkeun nyawa Ki Japar. Da puguh geus dianggap musuh bubuyutan. Oh, sok kancang Mah Oded. Podaran tah manusia teh. Keun dewek mah rek lalajo we lah, moal pipilueun. Gerader Oded. Ayo keling ah, urang mah lalajo we lah bari udud. Tembal si Asdur ngabobotohan sangkan tarung geura dimimitian. Geus kitu si Asdur jeung baturna anu dua si Keling jeung si Dodeng tuluy atuh pating koloyong ka sisi ngajauhan pakalangan. Ngarah anu rek tarung jadi laluasa kawantu tempatna lega. Itu deui si Ajo jeung Samid duanana harita terus ka sisi. Nya saenggeus kitu Srok Ki Japar jeung si Oded adu hareupan pating rengkenek masang kuda-kuda. Duanana geus taki-taki rek narajang ka musuhna. Tekung silila. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.